Aingnya panglima. Oh, anak muda yang mana si emak? Oh, kita nu emaknya gedang teh. Sarada teu percaya aing euy. Mak, menta atuh mak. Tah saya mah sebuah mah mak. Teu hayang teuing ujung-ujung mere. Duitan dari hayang mah. Ieu mah meni koret pisan tuh mak, tuh menta-menta sabuah urang. Geus atuh mak urang mereka hareup rek nongkrong. Bye. Jung. Bos, eka mana bos meni lulusuhan? Itu aing ngalah gedang urang mah geus arasak di lebak geus. Yo, geus poek bisi kaburu poek aing lurusuan teh. Gedang anu di Lebak nu bos ya. Geus kapiheulaan bos ku si Mama Rabi keur diala jeung si Panglima. Lah, maunya dipiulaan ku si Mama Rabi da eta mah gedang-gedang urang. Lah, teu percaya aing mah. Ih, hayu ya buruk urang dianter. Heeh, cik hayu lah. Sok aing mah bener keur diala. Tuh bos, si emak teh sok geura tah. Heuh. Eta gedang aing ala kitu, padah naon eta? Ayo hayu. Ayo kabur. Dulu eta yo, lompatan. Dasar Mama Rabi.